Di mana geus rengsek si mayit dikubur, maka kubur eta ngadempet nu paur sampe iga peseng solat langka pisan anu salametina ieu dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir, rupa hideung serta keung mata ketir, nyora sakumaha geledeg jeung gelap, panon herang kaya kilat tinggurilap. Tuluy nanya bari nyekel gada besi, man rabbuka madi nu kabanget risih, wa man nabiyuka anu bisa jawab senang pisan lega fikir henteu ruwet. Kubur dilegakeun satungtung paningal, dibukakeun lawang ka surga zilzalal. Amal-amal nu saroleh dirupakeun, jalma kasep ngareujeungan ngamulyakeun. Lamun datang siksa tina jihad sirah, dijaga ku Qur'an moal bisa nyerah, palebas suku leungeun jiwa ragana, maka solat jeung sedekah nu ngajaga. Saur malaikat azab untung dulur, lamun kurang amal hade tang tulebur. Tuluy sare kaya sare pangantenan, raos nini matan sakantenan. Barang anu cilaka mah henteu beureup, jawabna teh henteu, nyaho banget pureup, maka diganden ku gada wani hurung seuneu di kuburan, mayit humarurung. Dibukakeun lawang kana raga puas, geus kadeuleup pitem pateun anu panas. Amal-amal nu arawon dirupakeun kana satonuga ralak dibuktikeun. Gawe zolim dirupakeun
ngorai utan ngadu dirupakeun anjing edan kitu deui babah katur hileud kala langgir maung tina